لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kuari urang geus nyaho tinggal siap ngalaksanakeun puasa ngan urang nyaritakeun kuari masalah puasa kemudian ieu di jero puasa teh keur naon kitu ngaranna kena aturan-aturan nu teu bagus karusak puasana. Dina nalika karusak puasana aya nu wajib qada bari kiparat, aya nu wajib qada doang, aya nu wajib kiparat doang. Tilu rupa ieu. Aya nu nya wajibnya qada, nya wajib bayar kiparat, aya nu wajib qada doang teu kudu kiparat, aya nu wajib kiparat doang teu kudu qada-qada acan. Nomor kahiji yajibu ma'al qada'i li shaum al kafarah, wajib qada jeung wajib mayar kafarat. Kafarat uzma, kafaratul uzma teh artina itqu raqabatin jeung ditazir deui sa alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in taminati min bil shaum. Yaed panganten anyar pandai panganten mah teu meunang deukeut ajunya trum bae. Atawa sanajan henteu panganten anyar ge aya lalaki teh teu meunang deukeut ku Gusti Allah diberek asal deukeut we jeung aweh nang asal deukeut nang aya deui sangkilang deukeut ge geus teu daek nang-nangahan aya tamah di ome ge geus teu daekeun bae tawadu bae geus geus teu daekeun. Aduh, tamang guys, dipencet hese, diurut hese, guys, hese bae tamang guys, khotam. Pemajikan lagi lah, cek jana teh atuh guys. Tah eta pemajikanna biasa nu kos itu sok nawaran nyandung. Kak, sik nyandung los, habak. Sia aya nawaran nyandung geus kieu aing. Sugan becer jeung nu sajen mah cager. Asal aya we nawaran nyandung, deuleu jerona. Asana geus bok-brok aja di kumaha gitu. Tah Kisah ete puasa Ramadan tak ayeuna Kizaid ingat ieu teh keur puasa tapi kulantaran syahwatna gede manehanana langsung jiba jeung pamajikanana tanpa make pembukaan heula teu diawali ku nu sejen ieu langsung bae jima jadi berarti di jero puasanya na jima jeung pamajikanana. Naya sangsina hiji wajib qada, dua wajib kafaratul uzma. Hartina kafaratul uzma teh ngamerdekakeun abid. Oh abidna ieulah melek kiparat sitina miskinan, 60 miskin bari janana dipikeun ka Lampung. Lampung mah kuari itu bisa balik deui. Baheula mah abah teh mun nyonton pikeun ka Lampung. Eta teh kusebab hese balik deui ka dieu ti Lampung. Atuh kuari mah ti Lampung ka dieu komong ke mah bakal aya jembatan. Aduh, atuh geus Lampung mah. Bapikeun geus ka ditu ka mana? Ka Medan. Atuh di Medan ge bari kuari. Kudu ka mana? Gunung Karang. Iceun ka luhur Gunung Karang geus lah. Bebaskeun di sumur 7 di ditu habek. Tah eta teh mun aya hiji jelema jima ti beurang sing hade, perhatikeun. Saha bae? Aya jelema puasa di bulan Ramadan jima jeung pamajikanana wajib qada, wajib kiparat. Lantaran kiparat eueuh isqura qabatin kafaratul uzma ieu mah geus mere miskin sitina miskinan 60 miskin bari jeung deui afdolna ditambahan ku 60 pakaian 60 liter 60 baju 60 samping lamun 60 liter saleterna kali sabaraha itu kali 7.000 kali 7.000 nu jore eta nu bagus mah 10.000. Nah, keur carita 10.000 kali 60 sabaraha? 600.000. Baju nu layak pake kira-kira hijina sabaraha duit? 50.000 kali 60. Berak?
300.000 samping layak pakai sabaraha ieu nu ditanya ku aing mah susah kabeh bangsa puluh-puluh geus sakitu beta bagikeun ka fakir miskin ngan kudu dibejakeun ngabagikeun anak ampura ieu nya kunaon di kaparat naon ya ulah loba omong sia kudu dibejakeun aing boga gawe jeung pamajikan ieu kaparat ieu gitu kudu dibejakeun mun teu dibejakeun teu jadi kudu dibejakeun cak budak miskin teh Pak Hajinya kerira ieu aduh Gusti Allah doang gitulah kaparat wajibu ma'al qada al-imsak ieu mah keur carita imsak ya qada wajib ngodoan bari imsak ai puasa lain tapi status dan teu puasa ta eta teh aya genep rupa nomor kahiji nyana buka ngahaja-haja di bulan Ramadan teu puasa wajib qada wajib imsak kos nu puasa bae ka dituna mun ditambah ku terus bae barang dahar dobel dosana. Nomor kedua pentingna ninggalkeun niat ima poho wa ima ngahajak penting teu niat beurangna tetep wajib kos puasa bae padahal status teu puasa lantaran teu diniatan eta teh wajib engke sawal dikodoa sing ada niatna sing ada niat sing ada nomor katilu jelema sahur nyangka penting keneh horenganan geus beurang Izaed hudang barang hudang neuleuh jam-jam 3 mantap cek jan lah yeuh mantap jasa dahat beres dahar ngadenge di luar kokok sok kotok tah mah ja sok kotok tah mah barang di deuleu jak kotok geus kala luar ai geus kala luar mah biasana subuh barang deuleu ka jam nu hiji deui horeng jam 5 aing tadi sahur deuleu jam nu ieu horeng is dead ieu jam ieu jadi nyana tatanggelan ka jam bae dia nyana teh boga sangka bahwa nyana sahur penting kele ternyata orangnya geus kaberangan eta wajib bae kos nu puasa bari nyana teu puasa statusna berarti wajib qada engkena teu kaopat dibalikeun ieu mah aftarazonan gurub nyana keur kieu bae rada mendung setik aya lalai kala luar pan baheula mah lalai teh bisa diandalkeun baheula mah lalai bisa diandalkeun asal kaluar bae ti gowok berarti magrib eta baheula lalai ge konsisten hebat jasa kuari mah boro-boro lalai atuh jelema ge geus teu konsisten teu bisa diandalkeun kuari mah jelema teh dia baheula mah asal jam 5 setengah genep ngampih pan jelema kuari mah pan kala luar jelema kuari mah masyaallah peuting tilok aya warung nu buka mana aya warung peuting buka kuari mah justru ti peuting kuari mah tibalik jelema kiai mana aya baheula nu nonton TV kuari mah jualan TV kiai ya Allah ya Rabbi atuh deuk kumaha ngomongna kiai deuk ngaharamkeun main bola kumaha tah kiai lantaran kiai na ge jadi wasit kita lolol kabeh barang ditilik kiai Golkar kabeh nu kos karana ditu teh Masya Allah hese ieu zaman da ieu mah nyana keur kieu we lalai geus aya ieu berarti maghrib aing percaya ka sia lalai sore ogo geus poek bebeja jana ka mana ka pemajikanna buka emang geus maghrib geus pancan aya azan pareum lisik beureun geus bareng buka bae kanyahoan maghrib na ieu ti mana lalai atuh cak pamajikan aing geus aya lalai mah. Yes, nginung lek beres. Ngarokok geus naon? Geus tenang we nya neuk salat magrib ka karakadan Allahu akbar ngaco teh budak azan geus peuting jasa. Cak pamajikan kata itu nu ngaco. Ci atuh nyana nu ngaco geus peuting teuing. Keheula, coba taliti heula. Coba aku sia taliti jalalai geus eta tadi barang ditaliti orang
magrib tah jadi nyana setengah jam nu tadi geus buka ti heula eta teh jara teh wajib imsak mun kanyahoan nyana geus kaberangan hartina beurang keneh geus buka engkena wajib qada mentak sing hade di bulan puasa mah tah azan-azan sing hade jasa nya ulah sok nipu di masjid aing nipu ya lah cek jenet teh sekali-sekali batur mah korupsi aing mah nipu ya bae ya atuh adigan korupsi kabeli motor kabeli mobil ieu mah nyadoraka sia ngalalaga aing lah cek ada sekali-sekali cek tukang adzan aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bararuka bae pan batur tanya geus beres buka ai bohong can bohong dirantai aki-aki asan eta sialnya setaki-aki cek Masya Allah nomor kalimat alaman bana lahu yauma salasi sya'ban annahu an min ramadan nyana teh puasa tanggal 30 ternyata horenganan begitu dicek horeng bener eta tanggal 30 Sya'ban teh horeng jatuh tanggal 1 Ramadan nyana can puasa wajib imsak jaga wajib qada di bulan Syawal nomor kagenepna ngalawudu barang ngalawudu ieu tak kakemuna kencang teuing zak kocok lain keluar ka jero cicak kira gol ka jero ti ieu mah katelanjuran ka jero teh teu maksud jadi ge teu maksud ta eta teh sanajan teu maksud ta eta teh batal puasana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang jima jaga engke bulan Syawal kudu qada. Entek sing hade ka kemuna, sing hade ka irungna, sing hade jasa sing hade. Selanjutnya wajib naon puasa pembatalan puasa ku ari. Jelema keur puasa kemudian murtad pembatalan puasa jumlahna di dia ayat 7 nomor kahiji keur puasa murtad keluar ti agama Islam naudzubillah min batal puasa nomor kedua haid awewe mah ieu berarti malaya lalaki mah haid awewe keur puasa keluar getih baik isuk-isuk atau atas zuhur atau asar batal bae puasana awewe lain lalaki kula sok inget beta dongeng ieu lain sababaraha kali ge eta mah kanyataan soalna tamu datang tadi dinyata begitu tamu ngobrol jeung pamajikanana yuk pas zuhur kula kacai beres kacai kula bebeja saya mau sholat dulu mbak ibu mau sholat oh saya lagi men oh ya nggak apa men mah nanya kalau laki nak yuk kita sholat sana sama saya juga lagi men cekian ini mah naon meureun men eta aya lalaki men tungtung maka bawa sholat bae kukula eta aya bae lalaki men nongtot pol paling ge meureun tah mah wanipasin yang nipas awewe geus sarua bae keur puasa nipas batal wiladatin yang wiladah keur puasa ngalahirkeun batal wajununin kalimana edan keur puasa edan batal walau lah tuh sanajan ngan sadetik 2 detik semenit 2 menit batal bae kagenepna igmain ayan batal katujuhna sekarin tak ada haja-haja mabok na ye batal puasana Masya Allah sing adenya jadi berarti ayan wajib buka hiji awewe di mana keur puasa kata rajangan ku head wajib buka kata rajagan ku nipas wajib buka mun teu buka doraka mereka dua aja lemah lelempangan jais menang tamah di dieu reka Bandung kuat atau teu kuat seger atau teu seger menang bae ngan lamun seger makruh lamun kira-kira bakal loyo menang buka
nomor katiluna nu tadi teh haram jam aya nu haram buka ya haram buka na ieu mah haram aya jelema boga kodoaneun 5 poe datang ka rewah tinggal 5 poe deui nyana wajib kodo kan tah kuari nyana kodo teh haram buka puasana lantaran mun nyana buka eueuh deui waktu nah iyalah jelema anu haram buka ketika jana ngodoan puasa geus beakeun waktu barita tadina nyana bisa mun ngodoan teh tapi nyana teu ngodoan teh eta wajib manehanana neruskeun puasana haram bukana. Lanjutkeun deui nu wajib qada wajib fidyah alamun tadi mah wajib kafarat wajib qada wajib kifarat hiji jima kuari mah fidyah tengetkeun ai tadi mah wajib kafarat hiji doang tama jima sahabae nu jima ti beurang nya wajib qada nya wajib kafarat kuari mah wajib qada wajib fidyah nu tilu mah wajib fidyah aya nu wajib qada wajib fidyah aya nu wajib qada doang teu kudu fidyah aya anu wajib fidyah doang teu kudu qada lain kafarat qada jeung fidyah mereka hiji jelema keur puasa kawajiban qada jeung fidyah aya dua rupa hiji jelema keur puasa teh bukana ngarempanan batur aya jelema naik tangkal kalapa barang datang ka luhur gegeroan teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun aya teh jelema kos kitu naik teu bisa turun teh nyana gegeroan tulung aing tuh atuh siapan bisa naik aing naik mah bisa tapi turun teu bisa sia mah Yuni bayawak meureun pokona ulah loba ngomong Yuni sakjana ieu mah aing mah tulungan gegeran mun teh tulungan aing maragag cek jana teh indek nulungan bukalah cek jana ieu lantaran karunya aing ge sarua lamun puasa ka ditu moal kuat jadi ieu mah buka dek nulungan nyana ta eta teh engkeuna wajib qada wajib fidyah atawa awewe hamil demi menjaga kelestarian bayi nu keur dikandung supaya sehat bayina lantaran mun dibawa puasa pan bayi macan kuatin sedengkeun ieu bayi mah sehatna teh jeung seubeuhna teh kumaha indungna kuari indungna mun puasa bayi korban nah ieu mah untuk menjaga bayi lantaran nyana teh keur hamil gede 7 8 9 bulan lah moal puasa demi bayi ta eta teh engke nya wajib qada nya wajib fidyah atawa nyana keur nyusuan padahal mah anakna geus rada gede ya umur bangsa sekitar 4-5 bulan eta teh keur nyusuan lah karunya jasa dibawa puasa mah besi manehanana teu sehat buka bae indungna teh lantaran demi anak ta eta teh meunang ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib fidyah kudu lantaran bukana karena batur. Untuk lo batas simba datang ke kula Pak Kiai saya mau bayar fidyah ke siapa ya fidyah apa? Kemarin waktu saya hamil kan nggak puasa jadi bayar fidyah. Kalau ini kodonya udah belum. Itu kodo lagi. Katanya kudu fidyah aja, bukan ya kodo ya fidyah. Nyana gideg bae. Masa harus kodo harus fidyah kejem amat je. Segala kejem, segala nanaon dia macam-macam biasa. Jadi budaya awewe gitu hamil buka demi anak nya wajib qada nya wajib fidyah. Kitu kene nyusuan engke bukanya nak engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Nomor kedua wajib qada doang teu wajib fidyah ieu mah jelema anu tadi teh buka di jero puasa eta mah loba jasa ieu mah di jero bulan puasanya na buka atau teu puasa atau teu niat atau poho niatna teu niat eta mah engke wajib qada teu kudu fidyah tama kos kitu atawa kitu ayan bukanyana batal wajib qada teu kudu fidyah loba teman kos kitu nomor katilu wajib fidyah teu kudu qada ieu mah syekhun kabir teh aki-aki kolot
Eta disebut dah sehun kabir aki-aki kolot. Padahal orang nyebut aki-aki mau lain untuk kolot. Jadi aki-aki kolot eta. Nini bengking, tapi beda itunya. Lamun aki-aki mah aki-aki kolot, tapi lamun nini bengking. Kok bisa gitunya? Henteu kieu henteu aki-aki bengking, henteu. Julukanana masing-masing. Sebab ai aki-aki mah kolot paling peot doang. Tapi lamun nini bengking, jore jasa tah mah. Nini aya nini buka lantaran geus teu kuateun. Ieu mah teu kudu puasa, pidiah bae. Pan cenah teu kudu kodok yai, atuh kodoan iraha, paling modal. Geus teu kada kodok iraha tuh. Dan mantak teh perhatikan ku anakna, bapana teh puasa ngadohor dahar, apa masalah. Ke sore ta magrib pidiahan hiji. Isuk nyana terus puasa di tengah jam 8 jam 9 geus dahar magrib pidiahan ku anak sapoe hiji sapoe lah cenah kiai dek sakaligus bae ai dek rugi bawa masalah pandek rugi misalnya kieu kan ya 30 poe pidiahan geus lah pokona mah kakarak menang 10 poe paeh paeh tapi dia leuwih rugi rugi tak karena kurang 10 pae 20 tak rugi pan ka ditu ieu beker cerita hitung ekonomi perekonomian bapak gitu untung rugi anda kata rugi tak ka ditu tapi dia keur carita kos kitu aya sodaqoh mah geus bae jadi eta mah deuk sakaligus bae mangga dah midiahan bapak aing umurna geus 90 atau geus 100 tahun nya da geus teu kuateun puasa 30 liter beres atau bandek asal maghrib hiji oh masalah dek kumaha ge masya Allah ma gitu atawa nu muriang lagi sewa harapan cager stroke berat stroke teh geus berat jasa stroke robah kudu dirobahkeun diuk kudu didiukeun dibawa ka rumah sakit geus eueuh obatna dibawa ka tukang urut ke geus gideg bae mah stroke berat ieu mah geus teu bisa bae kiih dirinya geus ngising dirinya pamajikanana ge geus teu kuateun komo anak mah kadinya geus hangru jasa geus babauan ge lain deui geus luar biasa diberean minyak seunik tambahan jasa di dunia kene geus disiksa ieu dedeleuan urang mah padahal mah keur dikiparatan ku Gusti Allah teh keur dileungit-leungitkeun dosa-dosana tah kuari mah geus teu kuat teh dieu geus cek dokter Maher geus eueuh harapan deui geus aya pidiahan bae tah mah pidiahan tambah kos-kos gitu mah geus meunang dibadalkeun mun can munggah haji meunang dibadalkeun lantaran cek dokter Maher geus eueuh harapan hirup deui sanajan aya keneh meunang dibadalkeun pan aya kakarak muriang-muriang biasa batu meunang dibadalkeun aya harapan keneh hirup aya harapan keneh sehat teu meunang dibadalkeun geus paeh karak badal tapi nu stroke berat mah geus teu naon dibadalkeun tah ieu ge dipidiahan geus masalah nomor kaopat dan lawala artina lawala teh teu wajib qada teu wajib pidiah saya majnun jelema edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah geus eta mah guar mukallaf engkene cenah teh kiai nu edan teh kumaha di akhiratna di deulem memeh edanna lamun memeh edanna nya teh bagus ibadahna ka Gusti Allah di akhiratna sorga lamun memeh edanan nya teh mabok zina judi nah ieu mah memeh edan kos kitu ka ayana neraka jelema edan mah di deulem memeh edanna ibadah alamat memeh edanna maksiat bae silaka masyaallah penyakit tupang berat-beratna adalah edan moal aya di jelema luhur nu edan moal aya rasul nabi edan moal aya wali edan moal aya eta mah kelas-kelas bangsa golkar nu araredan manukas kararitu sejelema nu teh nyaho kaler kidul eta edan anu utang itungna korupsi bae eta emang sabaraha nu edan itu di gubernuran bae nu edan sabaraha edan teh stres asa anu nyekelan HP bae kikian bae ditanya hehe wah di gubernuran emang kumaha itu ih itu kok mau di ditu mah di luhur di dayeuh loba jasa masyaallah karim
terakhir ialah anu teu batal kaasupan perkara kaasupan ain dunia kajero beteung teu batal. Naon eta nu teu ngabatalkeun teh aya 7 rupa. Nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali nginum jeung dahar ai pohoan mah teu batal. Nomor kedua bodoh taeta sanajan sababaraha kali daharna jeung nginumna lantaran bodoh makdur teu batal. Nomor katilu dipaksa titah dahar titah nginum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal. Nomor keopatna jiryani rekin bima baina asnanihi wa qad ajazaan majhili uzrihi nerei cidu anu selalu ngalir disungut urang teu batal. Sing hade ieu loba jasa ieu masalah ieu ciduh keur puasa teh keur puasa ta ciduh teh diteureui sing hade aing ngaji bae mantak urang ngaji bae nyaho ulah ieu mah ka masjid bawa tampolong ka masjid bawa tampolong tenden di dieu bismillahirrahmanirrahim Masya Allah tanya ku urang mang ulang eta ciduh bae teu meunang eta jang naon ciduna magrib jang buka engke sing ada tak biasa bae kos urang teu puasa imah anu puasa kieu bae di bale budak tambah puasa imah mun dibere sataun modar ieu budak puasa sakumaha naon atuh biasa bae puasa mah ciduh nu aya di dieu teh ya diteureui masa asal ulah aya ceuhilan bae mun urang keur kieu teh aya nu nyesa di dieu teh ceuhil sagede poleca. Nah lumayan cakeun aya. Batal. Sing hade. Sing hade cehil-cehil badak bersihan. Bersihan sungut teh tah engke tinggal ciduhna biasa. Eta kula masuk hayang seri jelema teu ngaji meureunnan. Allahu akbar. Salat. Pan ciduh tah diteureun teu pangkunyana. Diciduhkeun teu. Mun mau kampak di kampak wae budak teh. Atuh gaji sia teh ieu urang nu matak ngaji ge sing ade. Lepas bae biasa bae. Ulah ayo coh-cohan bae nyiduh. Mantak inget ka surah MZ bae. Puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi. Hanya Allah yang tahu. MZ dia ceritanya. Tidak ada yang tahu. Kecuali cuma Allah saja yang tahu. Ibadah sholat kelihatan, ibadah zakat jelas cek MZ. Tapi puasa sangat tidak tahu, tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Hanya Allah saja yang tahu. Kecuali puasanya orang bodoh. Itu surah MZ eta almarhum Masya Allah hebat jasa MZ. Bagaimana itu Pak Kiai kok puasa orang bodoh? Orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa, si B tidak puasa. Kok bisa begitu? Si A mah enggak puasa. Emang kenapa? Enggak pernah ngeludah dia. Kalau ini puasa terus ini mani. Emang kenapa? Ludahnya banyak bener katanya. Cek MJT coba horenganan keur mual. Lain keur puasa horenganan keur henek. Pan ketelanjuran eta ngomong. Eta cek MJ tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya. Tidak, bohong itu. Setelah dicek ternyata tidak puasa dia, lagi sakit perut. Eta MZ hebatnya saya tak, Masya Allah, mun bisa dihudangkeun teh tulang MZ eta. Kita ceramah, tah eta aja salat ketahuan, zakat ketahuan cek MZ, tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa. Kecuali puasanya orang bodoh. Eta aya bae MZ mah kos kitu ge deui. Kenapa itu? Iya, kalau banyak ngeludah berarti dia lagi puasa. Cek eta di kampung teh kos kitu pan, memotong polong. Oh, keur puasa. Makin banyak ngeludahnya berarti makin hebat puasanya. Skill MZ bisa we. Masya Allah, MZ mah bisa ngaji, di kiai teh hanjakal. Ku Gusti atuh geus kitu bae meureun dicabut
umurna geus merenah didinya meureun geus datang ka waktuna tapi ceramah-ceramah mana sangat luar biasa dibanding jeung kiai-kiai nu sejen kurang ilmiah tapi MZ mah sangat ilmiah diakui guru kula ge di Garut kanu sejen mah teu ngalem tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona cak guru kula asal geus guru kula ngomong gitu beta hebat ieu budak bangona bisa ngaji bener lantaran eta tah naon gitu urayan-urayan teh menyentuh pas lamun nanti asup Golkar mah teu bagus kan aju nyabut deui nya guys beres eta jadi tobat kan nggak beres karena di partai politik nggak beres ternyata nggak bisa diajak bener cak nyana eta mentak batur bae keluar ti urusan perpartaian kuari ararasuk begon teh coba kiai mah kiai anu lain kiai mah tong sakalian ka neraka masalah geus cuma nu kiai batur bae keluar nu nyahoeun di hareupeun kula ngomong gak beres kiai ternyata partai itu di dewan itu gak beres cek nyana keluar lantaran teu beres saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran ternyata gak bisa gak beres lah nyana keluar orang kampung asuh karena itu orang kampung ku bego-bego teh nyana nu pinter keluar Masya Allah Masya Allah nomor kahiji kedua mawasola ila jawabkan gubaratorikin lempang naik sepeda naik motor naik kendaraan kemudian loba lebu ararasuk ka irung kasungut katereuy teu batal kumaha kieu mun calangap ai daek mah lah sekira teh sugan lulumayanan aya sendok-sendokeun kebenaran di itu anu keur ngurug nyana naik motor ha aras tereuy ku sia daek mah teu batal teh masyaallah mana deui mawasala ilaihi wa kana gurbarata dakikin asup ka jero kemudian peledug dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun naon tah sok diayakeunna tipung tarigu ta eta teh aya peledugna aya lebuna aya kitu naon kekebulna eta kekebulna kana irung kekebulna kana sungut katereuy teu batal urang naik sepeda atawa naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lah asup ka jero teu batal aya anu asup deui hiji lah teu batal aya anu asup deui rombongan 5 teu batal artina ulah hese-hese teu batal henteu kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teu kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal Masya Allah tuh gitulah geus jelas jasa ya soal puasa tinggal urang ngabebenah masalah puasa iraha ye kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun ceuk ahli hisab iraha sebab wajib dilaksanakeun puasa Ramadan teh di mana-mana aya tanda salah sahiji tinu 5 mereka hiji puasa Ramadan wajib dilaksanakeun teh bikamali Syaban salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 poe istiqmal ngaranna lantaran tanggal Islam tanggal 30 hiji maka ketika eta bulan Syaban geus 30 geus teu kudu utang hitung deui isukna langsung puasa bae teu kudu ru'yat teu kudu dihitung ngitung ulang bulan Syaban setelah dihitung istiqmal teh sempurna 30 hari Ramadan teu kudu dihitung Ramadan teu kudu diru'yat
asal geus Sa'ban 30 poe isukna langsung Ramadan bae sebab tanggal 30 hiji tetep kudu hese-hese sebenarnya mah puasa mereka dua biruyatil hilal pihakiman ra'ahun neuleuh hilal neuleuh bulan sabit bagi jelema nu neuleuh sanajan pasek kizae tukang bobok tukang tarok tukang ngaluhurkeun androk aduh taya kizae teh kaberenehan neuleuh bulan nya itu baca bulan baginya nu leuleuh kana eta bulan wajib bae puasa kajian teuing batur encan wajib bae sebab jana dibere leuleuh ku Gusti Allah wajib puasa nomor katilu bisubutihi bihakiman lam yarahu bi adli syahadah aya jelema leuleuh bulan laporan ke pemerintah kemudian dicek ke pemerintah dari mana kamu saya Cikupa siapa nama kamu saya Syarifuddin apa kerjaan kamu saya ngajarin anak-anak waduh mantap kehidupan kamu main siapa ya kadang-kadang di pasar Pak waduh bener terus kamu lihat bulan bagaimana saya lihat itu bulan dicek ku pemerintah keadilanana adil syahadah teh berarti lain awewe aya adil riwayah dipikih mah aya adil syahadah ieu mah adil syahadah berarti teu pasek ieu teh jelema teh bisa diterima ku pemerintah saha bae asal nu adil jujur syahadah terima umumkeun ku pemerintah ulah hese-hese ngan syaratna kudu syahid hisbah artinya syahid hisbah teh saksi karena Allah ulah dibayar ku pemerintah jeung ulah aya unsur-unsur jeung trik-trik nyanana lillahi ta'ala abdi ningali bulan bahkan saksi abdi ningali bulan aya ieu mah lillahi ta'ala teu hayang dibayar cek heula kana kajujuran jeung keadilanana jangan kedu tanggung jawab di akhirat setelah dicek benar iya pemerintah kudu nurut gitulah di negara Islam tuh ulah aya sidang isbat sakumaha sidang DPR nyaritakeun sidang isbat teh suara terbanyak berarti teu ngaraji tak orang NU tah ngaji heula dek sidang ulah disengsirikeun tarolah ku orang Indonesia mah disengsirikeun ge masalah tapi orang Malaysia pan yang serikeun kok sidang begitu ya orang Mesir pan misrok yang serikeun orang Arab yang serikeun sidang kokos kitu sidang isbat teh taruh di Indonesia mah geus emang henteu gablek ka isin ye tapi di luar mah yang serikeun sidang isbat kos kitu amat kos lalagaan tah iya aya anu mere habar ka pemerintah saya melihat bulan siap saya disumpah cek saya tidak bisa sebab kamu tidak ikut dalam tim sedangkan tim teh kapan loba kepentingan di jero tim teh dihususkan teu meunang aya nu sejet nu matak Muhammadiyah marudah teu iluan di jero nu matak HTI marudah teu iluan di jero khusus kudu orang-orang NU sedangkan Gus Dur geus ngomong kenang-kenangan terakhir Gus Dur lamun urang ingat aya rombongan NU nyana teh aya kepanasan hayang jalan-jalan ke Taman Safari si Gus Dur ya Gus Dur yang mengenang Allahu yarham Gus Dur akhirna rombongan NU teh naik bus ke Taman Safari sanggeus naik nyana seserian atuh di Taman Safari loba monyet nu mantak seserian meureun beungeut monyet akur jeung nu di jero bus aya uncal aya macem-macem pas asup ka wilayah Maung salah sahiji kiai NU nundutan begitu nundutan batur mah sieun deuleu mau nyanan nundutan begitu nundutan ngaguling pas ka lawang muka kaluar iyalah wah atuh Maung ti jauh leuleuh lapar mangganing Maung
ieu teu nyahoeun ieu mobil NU terus bae maju tinggal di tukang maung wah ngudag ti jauh dek yang keremnya na untung di tukang aya mobil bus deui hiji deui barinya na ngaglebakeun tangan kadieu disalametkeun ternyata horeng bus nu eta teh rombongan DPR Golkar. Ayo dicekel jadi diselamatkan. Sia kiai bisa diselamatkan cak rombongan DPR Golkar asal kudu ngomongkeun hidup NU 3 kali. Ayo cepat. Ji embung kula mah NU dilepaskeun sia. Kumaung sia. Ayo geura dek kumaung apa dek hidup NU? Apa dek hidup Golkar? Hidup Golkar. Numat. Hidup Golkar. Ditarik. Cak anu diharap NU pan hidup Golkar lain hidup NU. Heran aing mah. Babaturan urang cenah itu ragak hidup Golkar. Waduh, salamet. Tek, asuplah ka mobil Golkar. Atuh nu di ditu ngadaroa bae, nu di mana karanganana nu di mobil hareup. Mudah-mudahan kiai urang disalametkeun ku DPR Golkar. Mantap. Tina maung-maung cek cenah teh nuhun jasa geus. Gus, orang istirahat kuari mah. Istirahatlah di handapeun tangkal beringin. Masya Allah. Kiai NU jeung DPR Golkar atuh istirahat tangkal kayu gede geus ratusan tahun pohon beringin. Didinya ngobrol lantaran tangkal kayu teh eta geus puluhan tahun ratusan tahun aya hantuan. Timbullah hantu. Sanggeus timbul hantu berat DPR Golkar dinasehatan ku kiai enggak usah takut kami kan rombongan kiai NU ceknya enggak usah lari-larian tenang ini pohon pengaman yang penting saya berdoa cuman tolonglah untuk berdoa beri saya lisong oh ya lisong ceknya nanti dan perangkat lisong disebutkan naon karena ancak. Bukan mah kami masalah ancak ngadoa mun ancak moal ngadoa tenang ieu disalametkeun ieu tina hantu-hantu tah jadi salamet akhirna geus urang NU teh kuari kapanasan horeng keur berteduh di pohon beringin daek salamet kula mah eta kos kitu jasa eta Gus Dur masyaallah memeh maot kunaon nyeun kelakar seperti kitu horeng bukti jasa geus ka dieuna atuh baheula mah NU ngome Golkar kuari mah Golkar ngomean NU lain ngome beda ngomean jeung ngome jadi kuari diome NU teh ku Golkar atuh ai urusan politik belos urusan ekonomi mah los tapi urusan ibadah mah atuh teuing teuing sedangkeun Golkar lah diplot ku Amerika tidak boleh tidak penentuan tanggal 1 ini rumus saya dipaksakan ku ulama NU nu aya Golkaran dipaksakan nyukom lamun asli ngitung nyukom 2 darjah leuwih setik epimeris Belgia mun dipaksakan aslina bakal 2 derajat leuwih lamun sulam 4 derajat rata-rata malah aya nu 5 kurang setik Bustomi 4 darjat 16 Alwardayani 4 darjat kurang ngitung 4 darjat setengah leuwih gede malah ulama aya nu ngitung di Bogor 4 darjat 20 Serang sawah 4 darjat Jawa 4 darjat asana jang jelema nu nuturkeun ulama salaf mimiti Surabaya Jawa Tengah Jawa Barat Banten bagi kiai-kiai santri nu nuturkeun ulama salaf pasti Jum'ah jatuh 4 darjat gitulah dihitung kok ya hasilnya sadarjat epimeris buatan pemerintah kok nyukom sadarjat buatan pemerintah dirubah dipaksa lantaran memeh Ramadan geus aya harus hari Sabtu kok cenah kiai nyahoan bae dulur kula aya di luhur nu jadi NU hati-hati kiai NU enggak beres atuh deuk kula kumaha deui kula mah ngabejakeun sote karunya teu percaya cek ka ditu ngaluah jeung kula dicek ka ditu
Ini sekadar pemberitahuan bahwa menurut hisab qot'i jatuh tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat 4 darjah 16 hampir rata-rata. Gede bulan teh, Masya Allah. Nah setelah dirujuk coba ye kok nyukom jeung ephemeris ngan seukur menang 1 darjah setengah. Nu barisa ngomong salah satu penghitung nyukom nyana cuma senyum, salah satu penghitung ephemeris jeung nyukom nyana cuma senyum. Geus kiai mah laksanakeun kiai bae. Iyalah aya satu rahasia di balik eta untuk memperkuat Golkar, NU berani seperti eta. Ih sing hade tah Gus Dur teh seperti itu, Masya Allah. Terek ngajakan poe Jumat dengekeun bae pemerintah sesuai jeung keyakinan nu mantak dina minggu ieu aya kiai ti Serang aya ngadengekeun langsung melalui muridna kuari. Di Pandeglang aya muridna nu kuari langsung ngadengekeun. Cirebon bebeja kakula keur poe Jumat isuk-isuk. Kiai di ditu rek ngadengekeun aya muridna kuari ka dieu. Termasuk Bekasi nu bebeja kakula. Mohon Pak Kiai, saya ingin mendengarkan langsung surahan Pak Kiai. Jadi nyana dek marilu, kata cakula teh atuh geus bae milu ka ditu enggak cak nyana. Saya dapat bocoran, ini enggak beres. Masya Allah. Enterek gajak, cuma cerita tentang hisab qot'i buatan ulama Kiai Mansur Jakarta. Kula ngaji di Kiai Jazuli, Papih Cipanas. Ngaji deui kula di Kiai Kubang Izudin. Eta sarua murid daripada Kiai Mansur. Ceritana naik sepeda di Cipanas, naik sepeda di Cianjur ke Jakarta ngaji ilmu hisab. Setelah mahir nu kuari rubu-rubu aya di berbagai pondok pesantren khususna Jawa Barat dan sekitarna buatan Izudin Kubang kabeh moal aya kaluar ti dinya. Eta kumaher-maherna kula pernah nanya ka ditu ka anakna kumaha kuari soal ru'yat baheula mapan abah ceuriknya abah teh dipapag ku pamarentah titah ru'yat untuk umat secara nasional. Kiai Papih Jazuli dipapag ku pemerintah di Jakarta, mun Kiai Izudin ti Bandung lumapagna mun Papih di Jakarta untuk ru'yat hasilna teu pernah meleset. Kuari teu pernah ditanya ge henteu, padahal nyana siap jasa untuk ru'yat membawa bendera ulama, tapi teu pernah ditolelir lantaran geus aya nu leuwih istimewa menurut kiai-kiai modern. Silakan masalah. Cuman tetep baik ulama bangga dengan Habib Rizik. Habib Rizik teu pernah ngomong loba omong, tapi ketika ngadenge bahwa hisab qot'i sekian derajat, tungguan coba ru'yatna, ru'yat cakung, ru'yat nyana Habib Rizik memberitakan puasa. Habib Rizik ketika lebaran teu loba omongnya nama, teu pacekcok Habib Rizik mah. Ketika bagaimana perhitungan nana setelah imkan ru'yat, tunggu cakung, begitu ru'yat soda buka Habib Rizik. HTI gitu kene perhitungan, begitu perhitungan imkan ru'yat, tunggu coba di mana yang ada yang ru'yat, begitu yang ru'yat HTI membawa bendera ulama, ru'yat sudah buka atau puasa. Lantang-lantang nyana leuwih nyaho urusan negara, tapi nyahana berseberangan. Ieu mah ibadah cek Habib Rizik, ieu mah ibadah cek kelompok HTI. Urang tanpa melihat NU jeung Muhammadiyah, urang ngitung kuari ja urang ngaji, hasil hitungan Jumat 4 derajat, lebaranana hari Minggu derajatan, hese jasa ku luhur-luhurna. Poe Minggu teh derajatan ge sompral jasa tak ulama. Jadi lamun engke lebaran poe Minggu derajatan, tanyakeun ka tukang ngitung. Tanyakeun ka tukang ngitung. Derajatan dawa hese jasa lantaran itimana Jumat, Sabtu Minggu mah geus sakumaha meureun. Nah, engke bakalna urang puasa teh lamun puasa Jumat, Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo. Ulah ngitung-ngitung di Senin heula. Lamun Senin baya, Senin sarasa jero, ngahenen karas jero. Tapi lewat di Jumat.
Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu puasa hisab lebaran gitu Minggu lebaran derajatan puasa Sabtu derajat dan letik jasa puasa Senin ngapung derajat tak puasa kan ru'yat puas melebaran Senin mus apak-apakan berarti cek alisu lebaran lamun konsisten ieu perhitungan moal pacekcok lebaran nu deuk dipacekcokeun puasana teu kudu pacekcok lantaran 4 derajat dengekeun ru'yat coba ti pemerintah mun ru'yat konsisten berarti pemerintah lamun teu ru'yat dipaksakeun lantaran hitungan anak dipaksakeun supaya 1 derajat leuwih mangga-mangga bae mah keur carita ilmu ieu mah masalah ibadah cing ka menghadapna lain ka Golkar lain ka partai lain ka ekonomi lain ka jelema lain ka pemerintah ka Allah sesuai jeung keyakinanna kiai ngararitung da ieu mah keur carita ngitung urang 4 darjah jumah mun aya nu puasa lain jumah misalnya Kamis puasa jebian maka naon sia ngitungna lamun aya jelema nu puasa poe naon poe Sabtu ya tongton bae masalah masalah sebab eta aya pamimpinna engke memaksakan corong bule sakitu bae mah keur carita ilmu nak kuari ti Jawa Timur geus aya setengah bulan ka tukang geus aya anu ti Kendal geus aya anu ti Kediri datang nanyakeun bagaimana kiai secara rahasia kok kita ngitung besar alhamdulillah kula ieu leutik-leutik ge kuari alhamdulillah loba nu ngarujuk ti Jawa Timur ti Jawa Tengah masyaallah kula ge kadang-kadang sedih itulah kercarita kuari ieu masalah di Indonesia seperti kieu jadi orang mangga nyangakeun tamah kula ngajak moal carita ilmu kula jeung keluarga kula insyaallah kula mah puasa endek poe Jumat atas dasar hitungan hisab qot'i dijelaskeun kitabna Sulamun Nairen meunang guguru di Kiai Jazuli Papih Cipanas jeung meunang guguru di Kiai Izudin Kubang Cianjur. Tah gitulah carita soal tanggal hiji Ramadan tahun ieu lebaranana insyaallah poe Minggu. Adapun dek nuturkeun ka dieu mangga bae. Cenah moal dek ka pamarentah sae bae. Cenah aya kiai nu ngitung deui seberbeda di mangga. Ieu mah ulama geus henteu aya kakaitan. Maksudna kakaitan henteu aya urusan ti pamarentah, artina partai. Teu aya indikator teu aya berbau partai berbau organisasi teu endek ngaluhurkeun NU teu endek ngahandapkeun NU teu rek ngaluhurkeun Muhammadiyah ngahandapkeun Muhammadiyah ja NU luhur sote baheula di zaman Ki Hasyim dibawa jujur jeung lurus maju sorangan NU maju teh dibawa ku Gus Dur jujur jeung lurus teu kudu dihayu-hayukeun NU maju tapi mundur ternyata di jerona masyaallah kuari aya perjanjian kamu bisa dipilih di situ jadi ketua asal kamu masuk Golkar kamu masuk di situ silakan asal Golkar dukung masa NU kos kitu mun kula jaritakeun kiai nu kuari aya perjanjian kitu sebagai pengkhianat NU meureun kasar teuing tapi ternyata seperti itu tanyakeun ngaku atau teu ngaku lain masalah tapi kos gitulah keberadaan anak lantaran kula lain sambarangan kula boga dulur di daya nyawa sia daya anu bener-bener meles NU na anu selalu ka kula teh ngajakan di zaman Gus Dur ngaharewa Gus Dur ngomong ka kula dukung NU Ki Hasyim pernah nyarita kering akan tokoh di NU mari kita sama-sama di NU siap cak kula teh tetapi seperti kieu tah keberadaan NU na ditalian ku Demokrat ditalian ku Golkar mangga bae teh mah selama nyana ngarasa aya manfaat aya kepentingan ngan urang dek ibadahna ka Allah tanpa aya gantar kakaitan teu ngajak kula mah sakadar ngainformasikeun ge ala kadar hungkul mun dicaritakeun hiji detil-detilna meureunanan itunya gitu muqawamus syamsi wa huwa mawdi'uha fil buruj minal buruj waqtal itima wa huwa aidan mawdi'ul qamar fi dzalikal waqti asy-syamsu wal qamar waqtal itiba
dan selanjutnya insyaallah hitungan di zaman almarhum Abah kula datang ka kuari terus memantau kitu kiai nu sok ngitung Warudoyong Sukabumi alhamdulillah selalu akur Alwardayani Ki Bustomi Al-Hidayah selalu akur dicatat ku kula akur apa henteu ternyata akur Ramadan Alwardayani Jumat Itima Yaumal Khamis 9 26 Qoh Al-Irtifa Lailatul Jumat 4 darjah Al-Muqsu 17 Qoh 6 Sawani 50 Sawalis Al-Hidayah Ki Bustomi Jumat Al-Ittiba Yaumal Khamis akur sami sareng hitungan sim kuring beda saeutik darjahna kaula rada gede lamun ieu mah darjahna teh kitu 4 darjah 16 ulama 4 darjah hampir 30 leuwih beda saeutik 4 darjah sawanina beda saeutik nah ieulah urusan masalah kitu tanggal hiji Ramadan dina taun ieu hisab qat'i sulam munairen adalah 4 darjah 16 dakiko 4 darjah 16 kemudian kitu lebaranana berarti minggu mun lebaran minggu berarti urang puasa 29 apa 30 geus urang puasa 30 poe alhamdulillahirabbil alamin tayelah puasa urang nu tadi dicaritakeun adalah puasana puasa syariat